adalah Allah menciptakan ciptaannya sebelum ada keayaan diciptakan ku Allah, yaitu nyata nur kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nur gitu, Allah sareng nur gitunya, Allah sareng nur gitu. Jadi Allah nyiptakan nur kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari nur itulah yang menjadi bibit ruwit sakabeh keayaan anu diciptakeun usaha ku Allah, termasuk nyiptakeun lauh mahfuz, surga, kursi, kolam, aras, jadinya alam dunia jeung saeusina, hate jelema, leungeun jelema, otak jelema jeung sabangsana itu adalah keluar daripada bibitnya. Keluar daripada bibit ruitnya adalah nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaharti lamun ngadenge aya hadis ieu teh, ya abdi idza taskuni man asqatu ni'mati ala yadayhi wala syaka annahu sallallahu alaihi wasallam alwasitatul ilma lana fi kulli ni'matin bal huwa aslul ijad fi kulli mawjud min adama wa ghairihi. Jadi lamun urang nguping hadis nu ieu teh bakal tasdek urang teh. Kenapa bakal tasdekna? Karena tidak ada satupun yang menempel dari tubuh kita, itu baik lahiriah maupun batiniah, kalau bukan keluar daripada nurnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jadi ulah mentang-mentang tidaknya kita punya ini, pangkat ini, rumah ini, harta dan lain-lain, itu tidak ada apa-apanya kalau bukan Allah menciptakan kekasihnya, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letak para ulama dulu, para aulia kapungkur, orang-orang beliau yang berhasil, ulama terdahulu berhasil menjadi sabab keberhasilan beliau sehingga menjadi pangkat seorang ulama, pangkat seorang wali, pangkat sesuatu yang dimiliki oleh manusia di dunia. Itu semua hakikat yang memberikan pangkat tersebut adalah sah Allah. Ya. Kita punya keinginan, misalkan ingin jadi A, ingin jadi B, terus punya keinginan hoyong boga iyo, hoyong boga itu jeung sabangsana, itu semuanya tahu yang memberikan keberhasilan apa yang dicita-cita hamba itu adalah sah Allah itu. Dalam urang paham ngerti jalan secepat mana agar terkabul secepat oleh Allah, itu jalannya cuma satu, wa min asbabit turuki ilallah fal yuksir bisolati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'dimuhu itu wa takrimuhu ala qadrihi. Jadi hanya satu jalan yang bisa menyampaikan apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, sehingga Allah secepatnya akan mengabul hajat sadaya hambanya seperti kilat, hanya melalui thariqah, hanya melalui sababiyah, hanya melalui wasitah, adalah melalui thariqah, wasilah, sababiyah, yaitu mengagungkan kekasih Allah, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Atau sudah kemana-mana si percaya ya karena salawat. Hayang naon salawat, hayang hasil maksud salawat, dagang hayang payu salawat, hayang bisa nyenima salawat, hayang naon wae, baik urusan duniawi ya maupun urusan tos gitu bisa. Jadi sampai detik ieu, sampai saat ini ya, kenapa orang kok belum sampai ke hati ya, ngagungkeun Nabi belum sampai ke hati. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana keagungan dan kemuliaannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah tadi hadis menerangkan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai paduka Rasulullah, apa yang pertama Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan yang diciptakan oleh Allah? Kata Rasulullah, Allah menciptakan yang pertama sekali saat Allah wujud, Allah menciptakan nurun min nuri nabiyyika. Allah menciptakan nur, yaitu nur daripada nur Nabi kamu, yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Oh, tinggal di sini.
Jadi didinya geus aya surga acan. Acan aya. Geus aya neraka acan aya. Geus aya lauh mahfuz acan aya. Padahal itu lauh mahfuz disebut di kitab teh adalah ajaliyun. Ya. Ajaliyun qadimun, ajaliyun qadimun. Jadi siapapun tidak ada yang tahu. Yang masalah ajaliyun qadimun itu tidak ada yang tahu, tapi ternyata di kitab diterangkan hadisnya sahih sebelum Allah menciptakan ajaliyun qadimun yaitu lauh mahfuz itu terlebih dahulu Allah sudah menciptakan nur sayyiduna wa maulana Muhammad. Oh, tinggal bisa. Jadi orang ulah mamang misalnya. Bentak lamun si jalmi di dunia bebeakan, beak tanagana, beak pikiranana, beak duitna ngagungkeun Nabi Muhammad, maka dia mati dalam keadaan nanti akan disatukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catat ku sararea. Bukan hanya di kuping orang tapi sampai ke hati orang sadaya. Maka ayat anu disebutkan cek guru ayat sholawat itunya di sholawat disebut sholawat ampar bumi, ayat sholawat tungkep bumi ya. Lamun sholawat tungkep bumi ya bumi bisa ketungkep pak ya. Ayat sholawat ampar bumi itu nyata ngampar apa yang terdapat di dunia ini. Itunya anu ngampar di alam dunia itu bisa diraih dengan sholawat kepada Rasulullah. Ya, ku sholawat nih ibu sadayana nu bengkok bisa lempar. Ibu yakin teh rek naros? Yakin teh? Yakin teh? Bohong. Sampai nepi ka hate mah bisa yakin. Dari yakin nepi ka mana? Nepi ka hati. Ya. Entak tadi jeung santri pribados ngobrol jeung santri lain ngobrol sih kan karena nyarekannya darah geras ngomong teh. Mane moal beki-beki karena sholawat, moal beki-beki karena maca Quran. Jadi di dunia itu banyak ketakutan. Kenapa banyak ketakutan? Karena yang ada di dalam hatinya bukan yang menciptakan takut. Karena kenapa kita banyak ketakutan di dunia? Karena di hati kita, di hati orang tidak hadirnya yang menciptakan takut. Siapa yang menciptakan takut? Allahu Jalla Jalaluhu. Pertanyaan mana? Simple, itu kudu make Quran. Makhluk mana, ciptaan mana anu diciptakan ku Allah yang semuanya tidak takut kepada Allah? Gaya. Kalaupun di hati kita sudah hadir apa yang menciptakan takut dan menciptakan, maka hidup di dunia itu tidak ada bedanya. Walau malam, siang, gering, cager, boga duit, teu boga duit, rata we. Karena di hatinya sudah ada tidak ada no ketakutan. Badenge hujan, urang mana? Sieu. Nah dengan corona sieu, dagang teu payu sieu, salaki teu balik sieu, liwat ka makam sieu, loba-loba teuing sieu. Beres? So, ari sieun teh maaf namanya, ieu kudu dibahas sararea. Ari sieun teh pagawean naon? Pagawean hati. Pagawean naon? Hati. Cek hati teh sieun kana jurik ingat ka Allah mah. Jawab ingat ka Allah mah. Tah tinggal. Beres teh? Terus dina hati sieun salaki teu balik ingat ka Allah mah. Tah tinggal di. Karasa besarnya oge nya. Terus dina hati sieun dagang teu ingat ka Allah mah. Ingat ka Allah mah. Sieun pamajikan ku batur ingat ka Allah mah. Wah, nu mantak nu haram dirabrak. Oke. Karena apa? Karena ketakutannya bukan takut kepada kepada Allah. Kalaupun seseorang hamba dia di dalam hatinya takut kepada Allah, tidak mungkin apa yang Allah larang dia
melaksanakan, dan tidak mungkin yang Allah perintah dia jauh. Itu tidak mungkin, karena di dalam hatinya geus aya nur cahaya saha Allah. Ke atasnya balikkeun kumaha tuh Pak Haji carana supaya ieu teh nur cahaya Allah teh abus ka mana? Kana ati, sehingga dina ati yang kita takuti hanya saha Allah. Ya sanes ngomongkeun lahir, maksudnya itu aja ngomongkeun lahir mah lahir deui we imah. Imah kudu ngomongkeun naon? Sabi ieu ngaji can anggeus kamari. Sabi ngaji bari nunutan cilaka we di imah bisa. Itu papaliut ngomongkeun ngaco mungkin ka dieu teh. Kumaha tuh carana? Mentak euy nu ieu mah ngaji punten kudu rada naon teh? Ceulina kudu rada naon teh? Kudu rada bener-bener we sabi nyi tauhid bisa. Nya. Kumaha tuh carana supaya tanur la ilaha illallah betah dina ati urang. Macam ya. Bagaimana caranya agar di dalam hati kita itu, di dalam hati orang teh nur la ilaha illallah mengendap sehingga ngerasa betah di diri usai. Kalau sudah betah di hati, tadi dicerioskan apa yang terlihat saya tidak akan takut, kecuali yang saya takuti hanya sah. Tapi syariat pakai ai orang di harapan nyingkir teh tah bab naon? Bab naon eta ngaranna? Hah? Bab syariat eta mah. Ogoh cek dina ati tidak ada yang ditakuti selain ai orang harapan banget teu mangkat nya angger di naon? Tah ieu syariat nu kieu ngaranna ieu mah hakikat. Liarnya teu dibejakeun sangok sok kamari can geus ieu liar teh. Tapi berarti orang karasa ngaji tukang nunutan. Ya, balikin deh. Cek dina hati, awas. Cek di mana ya? Cek dina hati. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gitu. Tidak ada yang saya takuti. Ya? Tidak ada satupun apa yang ditakuti. Cek saya tak. Tuh, geus pohon wae ngaji. Cek saya tak. Cek tadi, cek saya, cek ati, berarti lamun cek ati lain cek mata, lamun cek ati lain nu cek kadenge ku ceuling, leres? Lamun cek ati lain nu cek kaca baku naon? Awas, ieu ngomongkeun dia. Ieu rada berat, capek ngomong kieu bisa. Nya, sabi ieu mah ngaji bab naon? Ayeuna teh dikieukeun urang mah amprok-amprok jeung pangeran. Dan nya, buka dengeng teh. Balik deui. Tidak ada yang saya takuti kecuali cek saha, cek hate, lain cek leungeun, lain cek soca, lain cek celi. Hiji balikeun ka syariat. Kumaha ieu lamun ningali oray cek mata, cek hate. Cek saha? Cek mata eta mah. Kecuali anu buta. Orang teh hareupeun saha? Hareupeun urang calangap, rek ngegel, katingali orai. Cek saha eta? Cek mata. Lamun hayang salamet cek mata tina orai, urang kudu kumaha? Kudu kumaha? Kudu nyingkir eta mah cek saha. Harus teh. Kenapa? Ini leres-leres berarti ngerti. Pengen dong mulai sakit. Aduh capek ngaji gini. Tanda ima bener. Kudu di nanti. Di kudu direkam nih. Tinggal kembalikan orang. Bihidai. Cek dina ati la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada yang saya takuti. Itu cek ati. Teu aya nu bikasieun ku urang jeung teu aya bakal disumbah ku urang jeung teu aya bakal ngaijabah sadaya hajat urang kecuali cek saha, cek hate. Tos kunci, cepret dikunci. Tak kitu ati teh. Aipek teh ningali naon? Orai. Ai orai cek hate, cek mata. Berarti urang kudu bisa ngabedakeun mana syariat mana naon. Tata ngaji ngaranna kitu. Jadi ulah nyampur adukun syariat diomongkeun hakikat diomongkeun syariat ngaco mungkin teh.
seperti ban jero jeung ban luar. Lamun ayeuna mobil ban jero dipake di luar pantes teu? Atau dibalikeun ku urang. Ban jero dipake di mana? Nah, untuk kudu kieu. Maneh-maneh teu dahar, di mah kumaha Allah we. Salah eta teh. Dan ngomong lagi naon? Ieu tah. Ieu punten apa teu? Namun itu dahar, dahar teh. Geus waktuna Allah mere mah mere. Angger, eta kudu ka dapur. Leres teu? Ieu syariat, awas punya. Ieu syariat awas ya. Ieu syariat, ieu naon? Oke, mantak lamun jelema apa ngaji bab syariat moal panati. Tapi lamun si jalmi ngaji hanya ukur mengetahui Allah cek dina ati dipake lahir goreng. Kita ninggalin mobil ge, wah Allah lumpang gitu. Pantas digitukeun mah. Jangan geus ngaji tah. Beres? Can beres eta. Tong maka hayang jadi kiai eta. Gena bakal ngacokeun murid. Murid teh jadi pabaliut. Makanya dina Islam itu harus memahami mana yang disebut syariat, mana yang disebut tarekat, mana yang disebut hakikat. Jadi ulah nyampur adukeun, di mana ngomongkeun syariat ya syariat, lamun ngomongkeun tarekat ya tarekat, lamun ngomongkeun hakikat ya hakikat. Rada bentan teu? Urang contohkeun jarah. Ari jarah hakikat syariat. Ai jarah mah sarua jeung sangu sebenarnya mah. Nah, maneh kana jarah bet teu meunang, ari ngadahar kejo ngadahar sangu naon? Sok maneh pabaliut tah, ai pelebah dina sangu si eta mah ngomongkeun syariat, ai kana jarah ngomongkeun hakikat jadi ngaco. Ngaji teh jadi ngaco, eta teh ngaji teh ngaco. Lamun ngomongkeun bab jarah di musyrikeun, apa hubungannya syariat jeung naon? Memang ada hubungan, gitu. Bentar, lamun ibu lapar, sok inget kana naon? Sok inget ka Allah tara. Dari syariat inget kana naon? Ngancek hate pengakuan lu tadi, nu mere warna, gitu ibadah teh. Kalau selesai, gitu. Di mana kukurubukan ibatuangan, inget teh kana naon? Kana sangu, eueun inget ka Allah. Leres karena urang mah keur belajar menerkeun syariat, menerkeun tarekat, menerkeun hakikat. Jadi di mana betul kukurubukan, otomatis nu inget dina kepala urang, dari kepala inget lagi lain dina hate. Leres teh? Lamun urang lapar inget dina kana sangu teh dina hate dina kepala. Dina hulu. Aduh capek nya. Tak ngaji ge mah capek unggul. Kita kudu barina launa ngajina teh nya. Jadi siga nyentak da lain nyentak, da huru kieu ngajina. Komo ka budak santri mah geus lain itu, nah guru menyebutkeun tolol ka pribadi. Keur diajar ibu mau ditololkeun bisa kabur di dieu. Jadi lamun urang patuangan lapar, ieu teh tang kana naon? Kana sangu atawa bala menang kitu teh. Menang, cek satu menang di mana lapar inget karena naon? Karena sangu. Di mana lapar inget karena menang, ngancet ati nu mere warga tah. Jadi aya bagian teh. Iya. Kartasnya. Kartas teh. Wah, bodoh itu kartas. Ieu ngomong geus kesangan. Karek ngaji kesangan. Tuh. Wih, deui kanu tadi, tak ayeuna jarah. Gitu. Dari sisi mana kita menganggap beliau itu misalkan musik. Musik itu bukan pekerjaan lahiriah, tapi musik itu adalah menduakan Allah di dalam hatinya. Ya?
Jadi menduakan Allah dina mana? Dina hati. Lamun kieu assalamualaikum eyang abdi minta duit nu loba. Cek mana eta teh? Cek saha eta teh? Sintari cek saha? Bibir, lain cek ati kan? Cek bibir eta mah gitu. Ai cek bibir mah berarti lamun ngomongkeun ka ditu eta urang ti leutik minta duit sok ka Allah ka indung. Heueuh nanti dimusyrikeun ku ente. Ente teh kayak wiwunya kan mah tukang musyrikeun ieu mah. Leres teh. Mah minta. Mah hayang dah. Dahar. Di mana gering teh inget ka dokter da eueuh inget ka Allah padahal lu mere sagara saha? Allah. Nu mere warna Allah. Karena eta bab syariat. Bab di luar. Duh. Talamun kieu dina jarah bisi ngadenge saha we nu mimpin jarah ibu priwados gitu lah mungkin jarah assalamualaikum Allahumma inni atasubika wa la indaka bin nabiyika wa habibika khalika sayyidi wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi walika Syabdul Qadir Jilani aw sahibi hadal qabri ya syahada ya sahib hadal qabri inni atasubika cek bahasa Sundana ya itu aja ieu bahasa naon ya Allah abdi nyuhunkeun kagamparan eta bahasa naon sareng abdi nyuhunkeun syafaat ka kakasih gamparan. Oke abdi nyuhunkeun kaberkahan kanu dijaran ku abdi. Digoroan. Ya wali Allah. Berarti ngagoroan saha? Ngagoroan saha? Nanti ngagoroan Allah. Ngagoroan saha eta? Ngagoroan. Ya wali Allah. Abdi cek bahasa Sunda, abdi sedia tawasul ka salira. Mudah-mudahan salira sing jadi pelantara. Sing jadi sabab cukang lantaran kan hajat abdi dasalira mah tos cakep jeung saha berarti kawali kan itu mentana ka saeta iya nunutan aja berarti mentana ka saha ka Allah da cek Sundana oke ya aulia Allah wahai wali-walina Allah abdi sejat tawasul ka salira nyanggakeun silaturahmi ka salira sejeung ngalap berkah kitu nya nyuhunkeun salira teh sing jadi sabab wasilah mangdugikeun sadaya hajat abdi ka saha mentana ka saeta tah musrik mah kira-kira eta yang gitu mah musrik mata kecil lah muncan kahar tinggal dengan musrik mending ngadengin lawan lalaguannya musik daripada musrik sautak sedik lalu lamun orang ngamusrikeun orang yang bukan musrik itu masuknya orang ke nanti sifat suudon itu dosanya lebih besar daripada saat anu jarah entah ulah wiridan mungkul kudu naon kudu ngaji bisa ngaco wiridan lamun teu naon tuh kiamat sadek 40 poe 40 penting henteu dahar henteu nginum henteu es kieu wis eta di jero naon di jero kieu nyekel iya nyekel teh ngaran teh naon kitu teh bersmedi diberi sangu godog lain bisa poe 40 penting begitu geus menang 40 poe cenah dihareupeun teh mau ke jubah bodas mau ke udung sok di ban keri mau ke sorban 7 meter ngomong assalamualaikum dijawab usaha waalaikumsalam manehnya aing saha kapal aing teh disembah ku maneh nya atok